zaman ayeuna loba penyakit anu bahaya jeung deui hese ubarna iwal ku iman serta ku takwa bahaya lamun kagena ku eta hirup di dunia moal bahagia corona 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 jero calana tong ngaruksak eta beda kieu cek abdi corona 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 koretna kabina-bina nu kitu kudu di karantina gawena menta ka mana-mana tedaek merek kasasaha aya di dieu nu kitu aya kunaon atuh teu ngarasakeun virus corona tah si Hasan kade ceuk koret kabina-bina teh berbahaya tara daek merek kasa saha gawena menta ka mana aya nu sok kitu aya nu belah mana diukna ieu tah si Hafid si Pawaj ya Allah kade umat baginda Rasul mah ulah koret dengikeun Pawaj oh ulu asin di lemarian halawa sok disumputkeun aya nu sok kitu aya nepi ka hasem eta na jero lomari aya nu make kopiah kumaha percantan santri istri mah sarolehah sadayana amin santri istri aya santri istri cacan tunduh harayang kanu kasep lamun tertarik dinuakeun nikah kanu goreng patut amin harayang kanu kasep bagus memperbaiki keturunan kadenge sia pamagat hayang kanu geulis atuh hayang kanu geulis ngaca sarupa jeung kaca at-thayyibu nali thayyibat wa thayyibatu li thayyibin nu geulis keur nu kasep keur nu geulis nu goreng patut keur nu goreng patut tapi ka ceurik ge hayang nikah kanu geulis ari teu kasep mah hese mohon teu main pelet mah hese ya Allah tapi ketang teh santri pamaget masuk aya we paribasana kieu alasana teh nais da zaman ayeuna mah nikah kanu teu geulis teh ripuh bodoh bisa diajarkeun miskin bisa usaha palebah teu geulis rek ka mana nyervis Adi santri ulah karoret jalma korete tong ka disurakan sok geumbeuh sok moal jalma korete merege hese harare semer cicing eta cicing sok bantuan jalma korete harese mere
Cing kompak atuh Kang. Jalma korete hare semere mere gehese hayangna dibere embung sedekah ku sababnya mending dandan imah jeung ngagade sawah la 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 la. Tepuk tangan heula atuh. 2 minggu eta mikirna. Jadi jalma kore teh harese mer hayangna diber. Fitnah eta mah. Keun bae dosana jadi jang pamege. Alhamdulillah. gara-gara sujon balik deui ka awewe. Aku mamang muslim lah. Geus penting ieu moal lila. Jadi ulah koret. Jadi umat baginda Rasul mah ulah kor kudu bere. Da baginda Rasul mah resep mere kan utara mere, resep bager kan utara bager. Urang oge kudu bisa mencontoh akhlakna baginda Rasul. Terus kumaha tuh Neng Nais? Corona anu virus teh keun bae lah tong sok dipusingkeun eta mah. Ibu tong sok sieun ku sorona. Sieun mah kudu ngan ulah sieun teuing sabab nanaon oge nu make teuing mah awon. Tong sieun kumawat lah. Ari damang damal Allah teu damang ge. Ari hirup damal Allah maot oge Damal Allah. aya teu nu maot ku corona teu aya ku Gusti Allah. Matakan tong sieun maot mah ece dek aya dek eueuh corona ge anggar kuburan mah pinuh jelema mararawat. Leres henteu anu kudu dihariwangkeun mah urang maotna nyandak rahmat atanapi azab. Leres henteu mudah-mudahan orang sadayana masing maot husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal. Tiris Kang. Santri tiris. Yang bobo yo. Tas tundung. Ya paling dia calikna. Paling dia calikna. Nggih handap. Jadi mangga sieun kana corona, sieun kana virus corona ngan ulah sieun teuing. Lamun urang sieun otomatis kaituna bakal hati-hati, mun geus hati-hati bakal waspada, mun geus waspada kaituna bakal selamat. Lamun teu sieun ku corona kaituna bakal gagabah, mun geus gagabah bakal bahaya, kaituna moal salam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hati-hati virus corona COVID-19. Lamun corona koretna kabina-bina mah ulah. Ayeuna pan acara haul teh bisa hasil 2 perkara. Kahiji sodaqoh pilari perjuangan sepuh urang sadayana memperingati haul parantos dikaluarkeun sagala rupina bohartana tanagina oge pikirana kanggo nyukseskeun acara haul. Urang doakeun mudah-mudahan masing digentos ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Sok sedekah teh lain ku harta hungkul Kang, rek ku ilmu heug, rek ku tanaga heug. Cek si Oce teh Neng Nais da ibu mah teu gaduh harta, teu gaduh ilmu, bade ku tanaga we miluan masakeun bae Ece. Eta nu bakal jadi saksi engke di yaumil akhirat. Ibu parantos sedekah ku tanah. Teh santri mang santri anu cara rape tadi nyiksikan
sayuran ngabantuan kaitu ka dieu eta nu bakal jadi saksi di akhir. Amin ya Allah ya robbal. Datang cai samaruk nais bunga dibere nu kieu. Aturan lumajeng saayana. Alhamdulillah. Kahiji hawa teh bakal hasil ku sodakoh atas nami sepuh urang guru urang sadayana. Mudah-mudahan pahalana masih ngalir kamarantena. Ya Allah ya Robbal alamin. Da ibu urang hayang asup ka surga jalan ku ibadah mah hararese. Leres henteu. Da urang mah lain ahli salat, lain ahli ngaji, lain ahli puasa. Kadang mah urang keur salat teh masih kene sok kapikiran nu lain. Jasadna mah di imah, ari hatena mah jasadna mah di imah, hatena mah mangkat. Kadang mah teh santri keur salat kapikiran sagala rupa. Allahu Akbar. Sangu aya keneh teu nya. Allahu Akbar ari HP iraha dibagikeun. Sami Allahu liman hamidah tadi hulu asin kusaha. Ocoge sami kadang mah keur salat teh Allahu Akbar ya Allah geus tereh tanggal 5 bisi aya nu nagih. Allahu Akbar hik teu boga duit yang bayar hutang. Sok aya nu kitu. Orang mah lain ahli salat. Jasadna mah di bumi, jasadna mah di masjid ngan hatena mangkat. Allahu Akbar inget si Andi. Urang mah lain ahli puasa. Sok aja tingali engke tanggal 1 Ramadan. Gusti nalalamru dina kursi. Sare tinggal subuh nepi ka asar eta teh nungguan maghrib. 10 deui keadaan dijag-jagkeun kabeh di imah. Bala-bala, kolek, rujak. Nanti burayot terus seblak. Nanti Tai ucing. rasa coklat, tai ucing ge. Ningali cai kolomeran asa sirup keur puasa sama Gusti. Nalika ngongadan Allah can nepi ka akbar bala-bala geus genep asup. Si Uday. Sok aya nu kitu aya. Urang mah lain ahli puasa. Urang oge lain ahli ngaji. Komo zaman ayeuna Bu. Karena ngaji teh dukunganna kurang, lebih berat karena sakola. Dek sakola mah tingali Kang nu TK nu PAUD dianterkeun ku indungna. Barudakna di kelas, indungna di luar kelas ngecebrek ngagosip. Ayun-ayunan. Baso beak 2 mangkok. Sagala diomongkeun salaki, diomongkeun mitoha, diomongkeun tatangga oge diomongkeun. Tingali ayeuna sakola budak teh dek asup SD kelas 1 kabeh sagala dibeli, seragam anyar, tas anyar, sepatu anyar, buku oge anyar. Kabogoh anyar. Diantarkeun ka sakola ku indungna. Nah ari kana pangajian eueuh nu anyar malahan macek emangna jang geus dek ngaji mah tong sok meuli baju anyar ieu aya nu emang urut baheula ngaji. Budakna dek naik Al-Qur'an cek makna teh jang geus tong meuli Al-Qur'an tuh aya Al-Qur'an ulut emak. Da ngaji mah ti baheula nepi ka ayeuna sarua keneh cek budakna di mana mah itu di pangbeasan. Dicokot ku budakna pek mah geus ku beuri. Sarweh Qur'an teh. Ma ieu geuning Qur'an teh geus we super glue ayeuna mah tamal ku lem. Ditamal ku budakna make lem. Nepi ka alam nasroh pagigir-gigir jeung alam taro. Cek akina ujang geus nepi ka mana ngaji teh alhamdulillah ki geus 2 alam. Alam nasroh jeung alam taro ngarende. Ya Allah. Kurang dukungan kana ngaji teh. Oh kaera. Kurang dukungan kana ngaji.
di sekolah budak diantarkeun ari pas bagian ngaji kadang mah ajengan teu apaleun acan eta budak saha. Terus sok aya nu kitu aya. Karena sekolah mah belaan kabeh dibikeun, sabaraha bayaran dibikeun, kajian keneh motor dijual, sawah dijual demi ngabelaan budak sekolah. Nah ari masantren cek Mang Ilham teh ujang bayaran muludan 10.000 bari leuleus Mang Ilham teh datara kenging. Nuhun Mang cek budakna balik ka imah bebeja ka emakna, mak cek Mang Ilham bayaran yang muludan 10.000 eta si Ece molotot bari ngomong pinah masantren. Naon eta mah masantren teh bayaran wae teu pira 10.000 Ece. Katakan Mang Ilham begang. Bapak teh ngahakan ikhlas. Mang Ilham cing sabar. Kamari mah abdi ngaos di Gunung Halu aya bapak-bapak nu curhat saurna Neng Nais di dieu mah ajengan geus nungguan manuk uncuing. Aduh. Sabab naon? Nungguan anu Tahlil. Eta ajengan cenah di luar imah ngahulang we ece. Aya sorang manuk kaajrutan bunga. Cek isinya teh kunaon Pak? Eta teh kadenge manuk uncuing disada emang naon kitu pan eta teh proyek emang narek naon kitu mun aya manuk uncuing berarti bakal aya nu ma terus lamun aya nu maot saha nu tahlil ajengan jeung saha jeung santri na Jotorojol teh aya nu ngabejaan Kang ajengan aya nu maot tuh mah manjur saha nu maotna eta mertua Kang ajengan dicarekan ku istrina ya Allah kade Bu nu kahiji haul hasil teh kunaon sodakoh nu kadua haul hasil teh ku aosan Al-Qur'an kunaon kamari pembukaan maraca Al-Qur'an dikawit kamari dugi ka ayeuna masih teras-terasan nuzarah ngaoskeun Al-Qur'an insyaallah dugi amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah ibu ajarkeun budak teh ngaos Al-Qur'an meh lamun ibu mau teh aya nu pangaoskeun cek si Ece teh Neng da ibu mah teu bisa bikeun we ka ajengan sok aya nu kitu. Padahal eta teh kewajiban saha? Kewajiban indung bapakna. Tah santri dikobong tingali pada melana teh ngan ngaos Al-Qur'an, ngaos sholawat. Salat sunnah. Pamagat osok ngaos Qur'an osok. Sabaraha juz? Istri osok istri sajuz sadinten aya sigana teh pamaget mah jus jeruk jus tomat Bener. aya nu sadinten 100 ayat aya nu saain aya nu dua ain aya nu tara pisan nu mana jelemana Tuh. Kayak memperingati haul ieu urang kedah seueur membaca Al-Qur'an. Bade pandigilir geuningan nu ngaos Al-Qur'an teh santri teh betul. Betul. Sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an Sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi
caangan bumi teh ku awasan solau, ku awasan Al-Qur'an. Amun bumi sering diawasan Al-Qur'an, diawasan salawat, insyaallah bakal memancar cahayana. Ya Allah ya Rabbal, sakit we tos peuting teuing, bahaya lamun wengi teuing bisi subuhna kasariangan. Coba ini masih kena seueur tamu. Terakhir orang munajat ke Allah, mudah-mudahan orang sadayana masing disehatkeun, masing dipanjangkeun yuswa, tur istiqomah dina ibadah, masing dijembarkeun milik rizki anu barokah, oge masing didugikeun kana sasih Ramadan. Ya Allah ya Rabbal, kada eta lamun bulan Ramadan tong sok ngagibah. Nu sok ngagibah teh tahan heula Ramadan mah. Ngomongkeun batur tahan heula, iri dengki hasud tahan heula Ramadan mah. Lamun urang puasa Ramadan masih kene aya nu gibah siga aya ember isi caina pinuh tapi bolong. Lamun urang puasa masih kene sok ngagibah ngomongkeun batur, pahala puasana bakal ngurang. Kade matakan tahan heula hawa nafsu bade sasih Ramadan. Siap-siap. Sakitu nu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo abdi, umumna kanggo urang sadayana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.